kita menguasai lembur, geng. Oh bos, enak mah geus mal anu wanyan di ieu. Kela bos, masih kene aya anak galengan. Lah, anak galangan mah cemen, Bos. Totoang bos ah, juga aya anak galengan lewat. Hayu atuh mempeng keur oleng keneh ya. Jadi rada wani mun gelut teh. Emang lamun teu oleng teu wani, gelut. Henteu. Sieun aing lamun teu oleng mah teu wani gelut. Ganti we bosna ulah sia. Naon elehan. Wani sia ka aing. Yang dipais apa yang dikulub? Kumaha mun ributna dadakan bos? Tenang wae, selama tai kotok masih aya aing bisa oleng. Emang tai kotok lieur gitu bos? Bisa teu percaya mau ku sia we asaan 2 ember mah. Embung kena besing polontong bos maneh bos. Ye sia wani oge deh ka aing, deureuy sia ku aing. Ampun lah lieur aing mah. Lieur boga anak buah teh. Percatan sia ku aing goblok teh. Sorry bos. Hampura bos. Kena lamun urang dipecat, urang moal ngadahar sanggup pulan deui meureun. Kan bos mau loba beasna. Beungeut sia aing ge dahar jeung beas turiang wae. Syukuri aja bos, nikmati. Karena di luar sana masih loba jelema nu sapopena teu make kejo. Karek ieu ye anak buah aing. Pokona mah bulan hareup gaji sia ditaikeun 2 kali lipat. Terus kumaha teh jadi ungol kata toang teh. Ayo berangkat gas kuy. Terus kumaha ieu si Ken molor wae. Aing boga ide. Boga suara sirine tuh bos. Aya emang rek naon? Pinjem dia urang kacelinakeun. Yeuh. Ampun Pak, ulah ditilang motor saya masih komplit. Calon nas ongkong masih 2 bulan deui. Woi! Garelos ya heurina atah. Sia nu gelo mah molor wae. Oh sia molor wae. Wae potong sia gajihna. Sorry bos euy, urang kacapean penting geus 3 ronde. Hayu sia gerah hudang, urang katotoang ayeuna. Hayu atuh urang kata toang. Kumaha ye, Dak? Barudak sayuran meki dieu meki taruh letak wae. Kumahakeun? Kurang basmi wae enak malah tuh mantingan lah. Pakai naon lem basmina? Pakai leho, nya pakai peureub dah ada orang laki. Yang bisa arek pakai endog gitu. Tuh loba di imah nu puyuh 1000-an arek. Aing boga endog mah di imah loba. Dog naon tah? Endog komodo anjing. Yeh si bangsat teh. Yo, ayeuna mah kieu. Ayeuna kan urang lalaki. Lamun urang teu diserang, ulah nyerang. Kecuali lamun urang diserang, karek turun. Turun ke mana? Ari turun mah ka handap, maknya ka luhur turun. Ngespek kumaha sia we. Pokona mah urang ulah ngajual ti heula. Kajen teuing meuli. Meuli naon tah? Berkaca. Kunaon jadi ka bubur kacang aing mah. Aing mah lieur lah. Cek ge tadi ka dog puyuh. Saya geus sarua tadi ka komodo. Yang geus lah enak mah geus inpas. Geus ayeuna mah intina mah ulah main peureub ti heula. Siap, komandan.
budak dua kamarana nya nongol-nongol geuning. Ari si Jenderal mah ngomongna reka pacing. Lamun si Rajut mah tadi ambruk jeung aing rek ka kulon. Lain naon euy bisa dicegat budak sairan. Soalna ngewan pisan euy ka arurang. Wah, hawana nyegat mah. Orang serangkeun wae aja aing. Duh, kumaha euy dihareup edak sairan. Lah keun bae lah labaskeun wae sikat. Dak geuleuh ku sia. Tiga budak golongan galengan euy. Oh, Bos. Itu budak anak galengan. Ayo tuh orang campurkeun. Turun sia. Naon, Kang? Aya sia bogoh, lamun eueuh sia mah aing mau nangtung. Asa si Rajut teh mau bener ya kudu dibejaan heula budak ya mah. Kamar kas heula mau bener ya kudu nang budak heula ieu mah. Si Rajut digubukan budak sairan. Ayo lawan itu. Ayo naon ieu teh, ha? Budak cegat-cegat ieu. Aja lo babadak. Aku Edora. Ayo dak cabut dak. Kunaon, Jut? Jut satu kena naon? Mana Jut? Duh. Urang. Ngurang ya aing. Ayo balik. Balik ka, elehan budak kitu mah. Geng euy. Tan nguas. Syukuri aja, Bos. Masih naon sih? Syukuri aja, Bos. Terus dia kumaha ieu? Atuh aja dong atuh we. Dulu action. Do komodo anjing. Eta seuri sih. Lamun urang teu diserang, ayeuna mah urang nyerang. Action. Lamun urang teu diserang, urang nyerang. Dulu action. Lain naon euy, podo cegat budak sayuran. Ya sayuran goblok. Dua action. Duh, kumaha euy. Dihareup aya budak sayuran. Tilu action. Tilu action. Kelamang. Pawal ya. Itu
naon teh